Jo, ulah Jo. Ulah. Ulah. Diala ku aing lah. Ulah diala. Sia keur naon aja Babel? Tapi lamun segala dia bener dipake mayar ke orang. Kayak mun aing ngalaukna, dijual ku aing diberi batina sia laukna kayak bisa ngagoreng dipaes ngeunah pisan. Yakin mang teh yakin kumaha tuh. Yo. Isukan teh lamun di dia di ala lauk. Kita emang teh bisa ngejualan lauk, bakar ikan, paes ikan. Cek aing gak budak mah. Ciblok gitu tadi heureyan sakitu ge. Kayak gitu euy. Aya ieu mah ya aing selewat jalur tukang bebelesekan ka sawah teh aku teu hasil. Aya anak mah euy. Sampeurkeun. Bapak gitu tita ka desa. Bapak, heeh. Burung itu emang ajo gitu. Eueuh. Aya. Nah, aya kumaha pan eueuh. Lu ka mana? Eueuh teuing mang da di helm jauh sih kana mah. Unggal aing ka dieu. Selewat jalur belakang oge aing geus bebelesekan sawah prak eueuh kene wae. Ek nagih duit. Dah, duit na mal bogaeun mang. Tas dibelikeun lauk. Meuli lauk. Aduh aing atuh nah moal bayar gitu ka aing ngapopoeun. Satu boga duit ayeuna meuli lauk. Aing kumaha nya? Teuing atuh mang teu apal urang mah. Bayar heula tuh kumaha sal? Urang ek dagang ieu modal. Urang teu apal naon aing teu boga duit. Ieu mah jalan deui euy. Kurang mah dialawe laukna lah ku aing bari dijual ku aing laukna wae aing dibelikeun lauk malah. Mang, ulah na di lauk teh. Aing erek. Ulah. Mang. Ulah. Mang. Ulah. Erek lah. Mang. Mang napan ka dieu jalan lagi. Geus pindah. Na pindah kumaha pan walang lagi dihandap. Oh. Tadi atuh lah aing. Ulah tuh, Mang. Ulah ka kareng menang melakan aku mah. Anjing naon radio pisan itu. Ulah, Mang. Mang. Bae lah erek. Napan aleutik mun lauk lagi. Mang. Mang. Bae. Kamarana Sal? Iya ding yo. Mang Ajo cenah ngalauk nu bakpa euy ka kareng menang melakan geura. Jing ngalalau. Jo, ulah Jo. Padekeun. Aing bedakeun lah. Bae ku aing bedakeun Sal. Sal? Hah? Mana balong euy. Gitu anjing salah teh wae. Sal. Kita nu mana balong itu? Geus ulah dialaan sia mah. Ulah. Ulah. Diala ku aing lah. Ulah diala. Ulah. Erek lah Ulah. Bedakeun ku aing ku Papa benang aing wae. geus nyarekan aku mah. Anyar melakan. Melakan lalu tikeun esan. Bae lah. Sih, ulah. Ulah, Mang. Mang. Aduh, nah itu si Faisal. Nah iba benjit kumaha aing kakak lagi melak anak lauk eta geus diusupan deui anak urang teh. Hah, si goblok. Faisal. Aku mah maneh pan kakak lagi melak anak urang teh kade we diusupan. Mak teu Bang, ieu memang Ajo. Ajo ieu mah. Lain urang, Pak. Si Ajo panyaho sia teh kakak melak. Pan heuh pasti Ajo. Lain urang. Nah sia keur naon Ajo Babel? Kenengan ku lubungna ek dibedahkeun lah. Asal suarana euy. Anjing. Bang doyok. Anjat moal sia kok aing digulai sia. Anjing ngagak. Naon sia kok aing? Atuh bayar hutang ka aing kakak dibelikeun lauk. Ku aing dibedahkeun deui di ala laukna. Ya kunyuk sia teh mikir saeutik atuh pan dibelikeun kana lauk sia teh ambek engke ku aing segala deui dijual pake bayar ka sia. Oh nah heuh Bang. Duh, ku aing teh kapikiran kali nya mah euy. Ieu euy nya. Tapi lamun segala dia bener dipake mayar ka urang. Padahal kehen maksud teh kitu lain teh inget aing kana hutang mah. Aing kurang kene aing ke tukang lauk nage 100. Nginjem lah 100. Atuh geus nambahan deui aya gitu mah.
Nek kira lunas akan nambahan deui. Sia belegug pisan rejak ku aing moal sia-sia angkel mun aing ngalaukna dijual ku aing dibere batina sia laukna kayak bisa ngagoreng dipais ngeunah pisan. Oh, heuh atuh ieu, Bang. Heueuh atuh. Sana Selin. Heuh engke ku aing dibere laukna ieu laukna teh ngeunah pisan mun make tadi sarehna geus melak aing make surawung dipais. Heuh, siapa tuh lah kadek Heueuh. nya. Aman cek aing jeung budak mah. Dibebenjokeun sakitu ge. Duh, duit aing si deui wae euy. Sek bebenangan teh jabajang mah susu deui euy budak aing. Nungguan lagi di lauk gitu. Bagus lah lah. Kita tipu aing gitu. Rasa anak akan nambahan wae hutang lana teh euy. Dibayar-bayar. Balik tanyakeun deui. Patere, itu beneran teh katipu urang teh. Nah katipu kumaha aja. Pan sia teh berarti teh aing teh hutang ka maneh teh ditambahan ieu meureun ketek ku aing teh. Kayak geus geuleuh laukna ku aing dijual maneh dibere laukna ku aing jeung mais jeung ngagoreng sagala. Oh, berarti teh katipu aing kitu mah nya. Hanteu na katipu kumaha siang ke ku aing ngabedakeun geus ngeledek ku aing. Laukna dibere duit ku aing dibayar. Sek mais maneh sek ngagoreng. Baliknya lah. Heeh, tuluy pejitna ngeunah dipiritan. Pake daun bawang ja. Cek aing ai budak mah ciblok gitu tadi heureyan sakitu ge. Pak, ieu geus menang loba yo. Rek dibeuleum teh kumaha? Lah tuh di kumaha we salek digorengan kade anak guramena. Oh, heueuh atuh siap. Tuh. Dan. Asup euy. Sok we sale lah atuh nya sing menang nu geuleunena we nu leutik nama anak nama ulah. Bapek balik heula. Oh, siapa ngalaan atuh nya? Ade guramena ulah di ala. Wah. Bruding. Cos. Anjing nah atuh montong kana bobatok aing teh set ya euy. Sakurang kardik keneh euy ku aing mah euy teh. Kumaha nya? Tanyakeun deui balik deui ah. Sal, nawa tere ka mana Sal? Hah? Boba maneh ka mana? Mulang heula cenah. Tuh aing kumaha ieu nya euy. Kumaha naon deui? Ting asa acan ngarti asa katipu deui aing ah. Nah teu kaharti kumaha? Ku aing mah kaharti pisan, pan ame isukan menang lauk mah. Yakin gitu ini, Sal, bener. Yakin mang, teu yakin kumaha tuh. Yo, isukan teh lamun di dieu di ala lauk. Ketemang teh bisa ngejualan lauk, bakar ikan, pais ikan. Wah, nepikeun ka rumah makan ge bisa. Buka rumah makan ikan. Heeh. Terus mana jajan ke orang? Ke rumah makan bakar ikan ya? Pasti kemang. Kemana deui atuh? Tapi euy, kayak ngelanggan. Bener. Benar. Lah, saya ingin balik aing mah jongjon euy. Heeh, sok. Nuhun ya, Sal. Heeh. Bapak aing oding. Naon teuing ilmu nanya? Nyawa. Bisa kuat kakak injem deui eta cepet. Turutanna tuh ilmu na sia. Erek ku aing isukan lah. Keur kapepet kudu kitu nya. Heueuh. Heeh.